Sama ya kilur tuh kurang ningal posisi saung letik teh aya tuh aya nama aya nu gaduhna tuh saung letik teh. Ah nyorangan wae mang kemana batur tuh geningan bari nyebor sana bari nyebor lur tuh ya nage kebanjiran. Pengujang teh di Lebak sana. Beberes lur. Nah dikerut kumaha? Keur alus ayeuna harga. Asli ya teh. Wih mantap. Paling sabaraha mun diurang? 35. Tuh lumayan ya. Tapi kita ngari hargana keur iya mah kadang-kadang sosina keur kieu wae nya. Amun sosin keur alus. Tuh senalur. Jadi amun diurang mah amun sosin ke alus hargana sosina teh sok barutut gitu cenah. Jadi mereka tetet gitu sosina teh. Amun sosin keur harga murah sosina teh keur baradag harade cenah bijilanana teh tah kitu lur. Tah sosin mahal teh sosina leutik keneh oge ya pasti geus diala ada sidik hargana gitu lur. Salam wae lur ah.